kuna waktu marengan sakumna insan nu makelaran di paunangan nyorang amparan lakon sewang-sewangan ngalaju waktu dina garis kahirupana masing-masing. Eling-eling mangka eling rumengkang. Terus kun Yong, terus kun. Siap atuh juragan. Eling-eling mangka eling rumengkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae raga taya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduh badan anu katempuhan. Nong neng nang. Palas juragan euy Wah, hade surat jang euy. Juragan. Sok kitu wae juragan. Kuring mah teu ngawadul. Sora hidup teh hade euy. Nuhun atuh juragan. Da padahal mah sora kuring mah biasa-biasa. Ari hidup teh saha ieu? Wasta kuring mah juragan Juned. Juned. Mohon juragan. Juned teh anu incuna manjum teh lain. Mohon juragan, habat apa juragan? Kuring mah putuna mancum. Incuna mancum lain Juned. Sakanya kuring mah incuna mancum mah ngaranna Jaka. Leres juragan. Nama kuring mah nu asli nama Jaka. Ngan kuring teh dilandihan Juned ku barudak. Nah habut dilandihan Juned ngaran Jaka salus-alus. Baheula pas saker leutik juragan. Juned teh singkatan. Singkatan emang naon Juned singkatanna? Juruna da juragan. Da baheula keur leutik mun aya reungan teh sok bagian tuang we jeung tuang juragan. Anu meakeun opieun juragan. Mata ku barudak dilandihan Juned. Juruna da juragan. Tapi daena mah tara juragan eta baheula pas keur alit keneh juragan. Oh gitu. Ari panyate ngaran hidup teh cepot. Da sabenerna mah kuring teh rek dingaranan cepot juragan. Ngan ku sabab dalangna teu bisaeun sorat cepot. Can ngawasa sorat cepot teh juragan. Wah kabagug we eta mah dalang teh ye. Ulah kitu atuh kadalang teh. Kitu-kitu ge dalang bisa ngahirupeun hidup. Lamun eueuh dalang, hidup moal bisa hirup atuh. Nur tuh. Mohon juragan leres oge tah. Sugan we atuh kahareupna mah dalang teh tiasaeun sorat cepot. Tah kitu atuh. Ulah sok ngahina ka dalang. Karunya dalang geus diajar sugan we kahareupna bisa tuh. Mohon juragan. Juragan, kuring oge da tiasa nyanyi juragan. Wah kumaha mun ngahaliang kitu mah tah. Kuring mah jagona juragan. Ari Hilaing Ucup bisa nyanyi Ucup. Bisa tuh juragan. Pupuh Kinanti, Pupuh Asmaranda, Pupuh Asmara gitu. Pupuh Asmaranda. Pupuh Asmaranda lain Pupuh Asmara.
pupuh kinanti dah tiasa juragan kuring oge. Boro-boro bisa nyanyi maneh mah teh Ucup. Suara maneh mah siga tonggeret ya teh. Mani Ubed tong sok ngahina ka kuring mah bisa nyanyi Ubed. Emangna mani suara teh siga nu keur nyeri bool mani mah siga keur ambeien mani mah nyanyi oge. Kieu oge kuring ge bisa nyanyi teh Ucup. Maneh ulah ngahina ka dewek Ucup ya. Itu teh juragan hapunten bade narus ari si Ubed teh kunaon teh suarana buat bisa gitu. Si Ubed mah nyeri bool ambeien ti baheula eta mah tah. Geus di ubaranku ti tinggi ge. Angger we kitu sorana memang geus ti dituna eta budak teh. Tapi juragan kuring ge bisa nyanyi atuh juragan. Kuring asa haus si maju hayang nginum euy. Paijo, kadieu, paijo. Ya juragan, bentar ya. Kadieu, kuring hayang nginum yu. Iya juragan. Nanti saya ambilkan minum ya. Untuk berapa orang juragan ya? Wah, keur dewek hungkul we atuh. Kuring hayang nginum juragan sahaus ya kuring mah hayang ieu teh we hayang jus mangga juragan. Maneh mau loba teh hayang sia teh Ucup. Kembali lah. Sok burukeun, paijo kuring haus yu. Ya juragan, saya segera berangkat ya. Kamari teh kuring nalih hilaing Ubed euy. Keur deuleuy panjang emang mani keur naon euy? Nyata dewek teh hari ketemu jeung awewe anjir. Wah, piraku ketemu jeung awewe. Geuningan aya nu dekeun papangijeng maneh nih euy. Komo atuh anjir. Aing ganteng kieu ya, ngan suwewe euy. Urang teh ngale ka itu ka dieu teu datang awewe teh euy. Nempikeun ka sasanggalan beheung anjir. Meureunan lain teu datang gitu. Meureunan si awe eta teh ngintip maneh teh kajauhan kitu meureun cikeuna mah ngan kaburu lompat teh kitu teh. Maneh mah ka aing ka dewek teh euy. Aing kamaje kapereungpeunan di euy panon di euy. Kapereungpeunan kunaon maneh? Kapereungpeunan ku Yamato anjir. Aing teh hayang pangniupkeun panon teh jalema hiji-hiji acan. Wah, piraku atuh. Wah, jelema hiji-hiji acan kana aya budak sakola loba. Eta ge aya budak sakola euy hayang pangniupkeun mata aing. Ngabudak sakola teh keur ngagayem cimol anjir. Lamun ditiup ku manehanana meureun panon aing teh meureun perih anjing diburaku sambal ku cabe bubuk. Eta teh keusrak mata teh euy. Terus kumaha atuh? Kuring teh ningali eta euy. Ningali aki-aki anjir. Ningali aki keur nunutan di juru anjir. Ai panyate keur ningalian liang sireum anjir. Digoingkeun we ku dewek teh euy. Terus kumaha geus kitu teh? Ku kuring teh digoingkeun jol hudang anjir. Aya cek si Dinina teh euy cek kumajikanna teh kieu. Eta si aki teh karek beres dahar euy. Jol tunduh cenah kitu marukan teh. Cek dewek teh kuring hayang dipangniupkeun mata ya perih anjir. Terus kumaha teh ditiup atuh? Ditiup anjir. Ngan kitu teh awe anjir bakal kabeuki perih anjir mata aing. Perih kunaon kitu? Eta hulu pernah nyungsep anjing dina panon dewek. Sing horeng si aki eta teh geus daang nyapeut teh bau jadi moncor aja huntuna ompong.
Rupa-rupa wae maneh mah Ubed pikasireun wae nih. Lucu pisan maneh mah Ubed Oh gitu tah jika lalakon dewek teh anjir ah. Aduh, tinggali ambo. Anjir, penghulu tuh tinggal itu. Si lebih kosim tuh. Pelang-pelang tuh kadia tuh. Ka orang doang tuh. Oh, bari ninggalian jam tuh tinggali kadia. Atuh ari abah. Eta mah lemplang pelong ka abah eta mah bah. Ari geus pelang-pelang ka saha mun lain ka abah mah. Ari ambu. Sok rupa-rupa wae ieu yo. Eta mah pelang-pelong ka ambu atuh bah. Peda ambu geulis keneh kitu bah. Ai ari si ambu. Tong sok kitu pamali. Darepan salak kitu. Tuh tingali si lebe maluruh ka dieu nakun. Teu waleh bimoli we ai taun teh. Iyo. Ki juragan hapunten nyi kuring bade narus juragan. Parek nanya naon si lain ngucup. Ari bimoli teh naon juragan? Ai na ari hilai ngucup. Tu apal bimoli acan kacida. Bimoli teh bibir monyong 5 senti sia teh ucup. Lain nu ketuk patut ditanyakeun. Oh gitu juragan. Nuhun atuh juragan. Geus ka itu maneh indit. Gra ngopi deui sia. Gra dahar tuh loba hakadun. Mohon juragan hapunten. Waduh, si lebe ka dieu euy. Nah, kumaha tuh juragan? Kuring teh geus nungguan tadi juragan. Loba kawinkeun dina poe ayeuna teh juragan. Ke palebenya palebe ke sabar palebenya. Ontosan we sagedap deui nya palebenya. Panganten lalakina keur didangdananya, keur didangdosan. Da. Ke atos yang sagedapnya atos anu tuh dengan tuh. Panganten geus datang tuh. Ubed, Ucup, Paijo, bawa panganten ka itu. Burugun. Tong loba hararese. Mohon juragan, mohon. Ya juragan, ya siap juragan. Mohon juragan, siap. 86 juragan. Bulan, di mana-mana ada bulan. Di rumah sakit ada bulan. Kenapa ada ambulan? Sor aing hadenya euy. Gandeng sia teh Ubed. Keur kaayaan genting kieu darurat kieu masih kene sempat-sempatan nyanyi hilaing. Tahu ini orang. Masa sih waktu gending kayak gini masih bisa nyanyi toh? Goblok kamu. Belgedes. Oh, kemana wae maneh teh ngomong teh? Ubed sia teh. Lain kieu ya kemed. Kumaha lamun kuda bisa nyedohnya euy. Kemana wae sih teh ngomong teh Ubed. Lain kieu mun kuda bisa nyedoh kumaha nya juragan. Nya pastina wae atuh nyeduhan maneh sih teh Ubed.
Ah, gitu juragan. Oh, gitu ta. Geus kumaha tuh? Mane mah sok rupa-rupa wae sia teh Ubed. Nya geus puguh atuh lamun kuda bisa nyeduh mah nyuduhan maneh sia teh Ubed. Bener Mang Kemet, bener. Pasti minuan si Ubed dah. Kau peletoh tah ngaclang ciduna tah kanu babangus manis teh Ubed. Kebul teh naon ciduh kuda teh. Mantap we teman matak buruk tapi oge tah mun diciduan ku kuda kitu mah. Lain kurang justru kieu kuring mah kungsi digegel ku kuda sia teh. Bener aslina tah. Teu wadul. Bener eta teh digegel ku kuda. Paingan maneh beberewekan wae mun rek ngobrol teh. Memeh ngobrol beberewek. Memeh non sanggeus ngobrol berewek sia teh. Da kuring mah da resep kuda euy. Diker leutik oge urang mah resep nyok kuda. Gadeng sia teh liur ngabandunganan oge sia teh. Main mah geus puguh digegel kuda mah. Juragan, pedah urang dibonceng ku si Mang Kemet, juragan. Nah tuh dibonceng buat kudu digegel kuda segala rupa sih teh. Lain eta si Mang Kemet teh majuna teh kuat ka alon-alon juragan. Kuring dibonceng si tukang ger ayo kuda euy. Kuda teh ka sugan teh rek ium dewek juragan. Pede beung punuk aing digegel juragan. Matak urang kieu we beberwekan kuda teh duh hianat. Piraku atuh urang pecinta kuda jual kuda ngagegel ka dewek ya ka kuring. Hentepkeun lah juragan eta mah sigeun tepati hidang maneh mah Ubed euy geus mekeun waktu ieu mah. Sia teh mekeun waktu pisan. Ayo juragan nah. Urang buru-buru ini tinggalkeun lah si Ubed malah liur. Buat ting mabok kita budak teh tah. Kuring mah teu mabok sia teh Mang Kemet. Kuring mah memang tiba heula ge kieu yo. Jeung ngacai segala rupa deh aja rujit. Ini kitu maneh. Lamun ek ngelu ulah loba ngomong. Lamun ek loba ngomong ngobrol tuh jeung si Pam tuh keur barang hakan tuh di juru. Paingan awewe age loba nu malabur gara-gara kitu tah kalakuan teh maneh mah Bet. Aneh keur budak tiba heula keneh nya kitu. Yang itu kuat hayang seuri itu nih. Itu kuat kuring hayang seuri. Sarua kuring ge hayang seuri ya dah. Lieur aja ke. Nyai arum cendana bengong mata si meten. Ku sabab ningali si Juned
tampan gagah perkasa, atawa tampan rupawan. Pamenteuna mirip opah-opah Korea, mun zaman kiwari mah mirip Tomingse. Hanya Tomingse. Teu matak aneh, para tamu undangan guntreng jeung pada baturna. Alah, saha eta? Jajaka teh meuni kasep-kasep teuing. Ngaranna saha? Imahna di mana? Jeung budak saha eta teh? Amuing, mirip Aki keur ngora eta teh. Mirip Aki keur Aki ge keur ngora kitu tah. Kasep. Wah, ke. Cenah mah eta teh incu nama encum ki. Wah, nu bener eta teh. Heeh ki, incu nama encum cenah anu aya di kampung kahuripan. Oh gitu. Aya sugan teh orang mabakan reog. Lain eta mah incu nama encum mak. Oh gitu. Jika emak keur ngora eta teh. Lain meuni kasep kitunya. Amuy, dasar ini genit. Lamun diilikan mah Nyai Arum Cendana masih kene ngahulang jantul. Kusabab teu kitu bae, teu gampang mohokeun anu geus tumiba ka manehanana. Harita Nyai Arum Cendana netep antep kasih Junet. Tekung silila ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Alah, bener kitu eta. Jajaka teh nu ngaranna si Junet teh. Nu calon pisalakian diri aing. Sanajan saur si Abah oge si Junet. Mangrupakeun jajaka anu keur makasep taman rupawan. Getol ibadah deh. Tapi diri aing oge kudu waspada ieu teh. Manehna ngukur hayang harta bana hungkul. Hayang jadi salaki bayaran. Duh Gusti, kumaha diri aing Gusti. Kumaha ieu nasib diri aing teh Gusti. Betumi bakat diri aing. Teu gampang pikeun mapalerkeunana. Kitu deui geus dibemenjokeun tetep keneh inget kanu itu, nyaeta inget ka jajaka nu geus hianat ka manehanana. Sanajan kieu keayaanana, diri aing daek teu daek. Kudu kawin jeung manehanana, nyaeta jeung si Junet. Hampura Abah, hampura diri Nyai Abah, beta nurut ke Abah. Bulan, di mana-mana ada bulan, di sekolah ada bulan. Kenapa uang bulanan? Kaneng sete, Ubed, kaneng sete. Loh ngelamun ngeunahun sete, lebih hade suara domba tibatan suara manusia teh. Kurang ajar, kaneng didakor sakuai syo.